Astagfirullahaladzim. Ieu paralon teh sabaraha hiji deui nya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ayo dinya nanaonan atuh. Cik atuh ieu teh pibahayaeun ieu teh jajalanan leuliwateun. Kunaon teh tuh Tinggal ngatingali? tempo geura tingali di dinya teh. Keur ngitung stok Iya geus paralon. pugu mah teh irung teh pengek beuki pengek ka Badug ieu. Nya kana naon bieu teh? Nah irung. Ieu teh saha atuh bet ka dieu? Ieu picilakan ieu tingali loba budak di dinya teh leung ka urang ieu ka budak. Batur teh keur Ieu ari gagawean teh geura make pipikiran di dinya teh. mata kitu Di ge eueuh jalan ieu teh. Ampun ya. Mata tadi oge da eueuh batur atuh teh sahabat Tapi ieu teh jalan cik atuh. Aduh aing masuk. mata mah tong bari ngome HP cek abi oge. Sok Nah, ulah di aman. jalan atuh dah di jalan mah beunu kieu sok ararane angger pamajikan. Angernya riweuh, anger nu salah teh saha itu da perasaan abi mah bener. Ah, manehna nu salah bari ngome HP anger. Ya. Ya sok. Teh, Naon? Udah dulu ya. Naon? abi poho deui tadi di warung can mayar 500 gope deui, bae angke deui. Ke heula angke dakur 500 deui. Astagfirullahaladzim. Naon? Ya. Ulah sok nyepelekeun. 500 engke deui engke bayar. Engke Ya sakalian eta teh balik. 500 teh batur teh untungna. Ayeuna kudu dinya dihutang. Eta teh untungna ye ulah sok nyapirakeun kana hutang tepira barijeng teu dibayar kena leutik nyebutkeun leutik barijeng teu mampu bawa eueuh duitna. Kurang Tadi- ya bawa pang mayarkeun. Tadi teh kurang duit nangke sakalian balik we kitu. Eueuh engke sakalian balik. Ayeuna anterkeun. Kana duit mah ulah sok ieu untungna teu gede eta teh tukang warung teh 500 perak. Ayeuna kudu dinya rek dihutangkeun dipohokeun. Kena leutik nyapirakeun pisan kana duit teh. Pan ngala duit teh hese. Ulah sok kitu. Kudu inget kena mayar hutang mah komo hayang di dinya. Engke geus di akhirat ditagihna ku malaikat. Embong atuh. Heeh, cuk bayar heula. Heeh, pan cek abi ge engke sakalian balik. Kitu. Bayar ayeuna keneh. Ampun. Ieu teh Dewi teh naon wae? Kamu keur naon? Ieu keur ngabalasan men pesen teh Dewi. Teh Dewi mana ya teh? Teuing atuh da bieu ka toko ti perumahan tukang. Naon teh Dewi teh? Pesen? Ya pesen bata semen eta we jangan bangun cenah. Lain nabi teh Dewi teh ka dieu. Nya teh dia. Langsung teh pesen. Pohoeun deui tukangna. Cek urang mah teh Dewi teh tuliskeun heula ame teh pohoeun. Nya teu apa atuh, nyampe aku ku aku ditanyakeun kitu, ari pohoeun datangna ka dieu, kalahkan minta nomor A. Kunaon kamu kalah di save namana teh Dewi? Emang ku aku di ngaran ngaranna Mang Toto atau Mang Udin? Nya teh Dewi da ngaranna Dewi, biar aku di Kudi. Dituliskeun Mang Toto, Mang Udin, atau Mang Oong. Ah, ieu mah curiga ya. Curiga naon? Tadi teh Dewi ka dieu cek urang mun rek pesen semen langsung pesen semen naon ayeuna naon manehna balik deui bet kudu nga-WA. Nya teuing mah teu apa? Teu apa? Datang ka dieu bade pesen jual ulang-ulang. Kayak naonnya hilap deui teh. Anu cek tukang teh. Nya atuh piraku. Teh, nah bisa hilapnya piraku atrek. Eta mah alasan hayang ngasep nomor pura-pura ka dieu we nanyakeun hungkul. Lamun mehna niat meuli Kela, mah. tinggal hitung ada MD. Tambahan di ember 5 tuh. Pohoeun meureun. Nya piraku di atrek kudu nanyakeun detail ka mana. Nah bisa hilap. Nah lain teh ditu di. Ah, curiga ieu mah. Curiga engke teh abi eueuh WA-an kitu. Kitu nya pamajikan eueuh teh ngasep nomor batur. Nah, bet kudu di-save atuh teu kudu di-save abi oge batur nga-WA mah. Nah, bon teteh mana nomor toko ieu na tara di ngaranan ku abi mah. Tukang galon tara di ngaranan. Tukang sol sepatu tara di ngaranan bae mun mehna rek nga-WA mah. Bisi poho kumaha kita jual ngawe akan lain-lain. Kan aya eta teh nya lamun ieu tadi lamun teu di-save urang ge enaman Dewi atau naon. Oh, jol lain kituan ngaranna. Ieu teh naon anu diomongkeun ku kamu teh? Nya tiba-tiba ngasep nomor teh Dewi. Tadi teh Dewi ngalewat ka dieu cek urang mun rek pesen ayeuna naon rek transfer lewat HP. Kakak di-save ku kamu ieu mah Nya geus teu curiga. apal. Niatna balanya ka dieu pas ka dieu ulang-ulang hilap. Ieu mah curiga kamu sok loba ngelas. Ungal oge. Kamu rewel gitu tah. Jadi awalnya teh ulah rewel gitu, ngahalangan rezeki jang kasalaki. Jadi doakeun we sing payu, sing salamat, sing sehat, sing naon. Sok we. Ieu mah kalahkan nu disep ieu diomongkeun. Nah, antu pesan nanti ditu. Nah, teu dituliskeun. Teu apal, teu wawuh. Ngaranna Deh Dewi we di perumahan tukang. Nya eta geuning bet dituliskeun kitu teh Dewi teh. Nya teuing itu sorangan pikiran. Kitu muka salah kita unga-unga teh ngajelaskeun sok tara jelas unga-unga teh. Bikin pamajikan tambah jengkel nya. Mun kitu teh lain nangkeun apa kumaha? Curiga cok kata Dewi unga-unga oge ngaran Dewi teh. 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 Abi hayang curhat ieu teh. Naon? Loba bayarkeuneun ieu ampun, hek tereh ieu tereh tahun ajaran anyar ieu teh. Urang ge Si kakak aslina ieu. urang ge keur rarieur. Jelema teh niasa
Lieur pokoknya mah urang ge sarua lieur. Didinya rek coret ka urang leuwih keneh lieur urang. Urang mah ayeuna minta duit we ka urang, ari tutulungna eueuh pisan kerja samana minta duit di urang. Lieur urang mah capek, urang teh capek ngala duit na cik atuh tanagana atuh ka urang teh. Naon ieu teh sae teh rek curhat teh abi. Urang ieu teh Geus abi. nyaho loba ayeuna mah jelema nurus tunjung ayeuna mah. Dieukeun ayeuna teh kalah ka sangeunahna, urang dibere duit, kalah ka sangeunahna. Cik atuh mikir da urang oge duit teh ku tanaga atuh tulung-tulung bantuna atuh tatang tanon saling gitu ari hirup mah kudu saling. Ulah hayang jadi pinter kodek sorangan hirup teh. Naon ieu teh? Didinya teh ama ka abi apa kumaha ieu teh? Abi teh rek Keur curhat urang we, urang nu curhat. Urang tadi yang curhat, didinya nu curhat ieu teh. Curhat didinya mah masih kene tai kotok di tariguan. Urang mah geus nepikeun kana nepi kana manah urang mah. Capek cek urang ge. Capek gawe, capek pikiran cik atunya sing narurut gitu ka kolot teh. Kolot capek ngalah duitna cik atuh budak nurutna. Ayeuna anu marerenta duit cik atuh saling tulung tanagana beberesna atuh nanaonna atuh lain ku hayang duitna hungkul capek urang teh. Sabar tuh nya. Sing sabar. Capek urang mah hoream deui urang sok hayang jadi jelema jahat urang mah. Enak teh. Imam moal bener kata bakal tuluy disarekan. Kela abi nyari beteng teh. Kayak heulanya. Modal nyari beteng mulai ngomong. Kabur batur keur curhat teh anger. Ayeuna mah 50.000 teh hargaan. Naon teu kaur ka tukang sayuran beak. Mararang Yeuh. Hirup teh nih bersyukur nah didinya mah. nya teh 50.000 ieu 50.000 ieu. Heeh. Duit teu beunang naonan ieu 50.000 cik bisa kabeli naon wae. Nya heeh ayeuna mah lamun ka tukang sayuran kadang kurang. Heeh bisa kabeli naon wae ya teh cik 50.000 teh. Nya bisa kabeli ngan ayeuna mah sakali keluar imah 100.000 melayang. Kitu ayeuna mah teh cukup ku duit 50.000. Teu bersyukur pisan angger hirupna teh. Lain teh bersyukur. Ku Yeah. ayeuna mah mararaha teh. Tarimakeun menang duit sapoe 50.000. Ai batur mah nepikeun kamulungan hayang duit 50.000 teh nepi ka naon? Nya saha anu teu bersyukur cek abi 50.000 ayeuna ku Teu bersyukur eta mah ngaranna kupur nikmat. Hayu we sagala disebut. Teu mahi duit kumaha urang nyukupkeunana lamun sakirana 50.000 teu bisa meuli hayam. Sok meuli hayamna atuh ulah meuli hayam atuh beli tahu tempe. Hakan eta duit 50.000 teh sing mahi. Gitu. Jadi hirup teh loba bersyukurna. Lamun aya nang udah-udah gue kana duit haye lieur. Ampun, ieu pamajikan Yobi Gusnya. Ieu duit 50.000 di mana ieu duit saloba kieu? Allahu Akbar. Ya Allah ya Robi, kupur nikmat pisan jadi. lain kupur nikmat ayeuna mah keluar sedikit 100.000 melayang. Montong keluar geus nyaho duit boga eueuh mah. Oh cicing engke mah repeh matakna teu boga duit cicing. Heuh cicing di imah sakirana teu mah imah geus cicing di imah. Tong ayeuna komo boga hutang. Der, ai kalawe diheulakeun ayeuna kalah kagegelindingan kali itu ka dieu. Ari mayar hutang teu mampu. Pan eta pi omongeun deui. Tah kitu geus we mah mendingan cicing sakirana teu boga duit mendingan cicing. Heeh kitu. Kitu. Tah ayeuna ulah nepikeun ka jadi omong duit 50.000, 25.000, 50.000. Nikmati, syukuri, jalani hirup mah. Tong loba ngeluh. Nya saha nu ngeluh baturan ngomongkeun realita ayeuna. Geus saha hoream loba ngomong ya biar ngitung pembukuan. Angger datara daek di omongan mah. Karek balik tingali ku urang balik dicapekan geura. Anger. Ajar ka urang teh. Kamu teh bisa manage duit, teh bisa. Iya boros kamu mah. Padahal nu boros teh saha urang teh. Padahal urang mah jajan bahasa dua poe sakali. Assalamualaikum. Salah. Nah, can sare geus penting kieu. Di mana kamu teh? Di mana mah? Di mana-mana di warung si Amang. Ngopi pirage jeung barudak. Ngopi-ngopi tita tadi rek sakedeung keroles sabaraha jam kamu teh. Ngeroles lila kadinya teh. Lila naon? Lila kamu teh ieu abi mah to the point mah nya. Kamu ka pamajikan dengekeun heula. Naon? Kamu ka pamajikan ngegeleneng. Kamu mah tuh bisa nge-manage duit. Kamu mah boros tuh bisa megang duit. Cenah kamu mah boros pokoknya mah leuwih-leuwih pengeluaran dapur kamu mah ka urang begitu. Padahal saha nu boros teh? Abi mah ieu mun keluar paling jajan bakso eta oge 2 poe sakali atau nyeblak. Eta kamu nongkrong jeung babaturan kan ngarokok mah teu bisa 2 poe sakali. Unggal poe kan? Lumayan teh rokok sabaraha? 30.000. Encan kopina eta teh geus beak 70 80 sakali ini teh teh. Ari kamu nyebut ka abi boros teu bisa
megang duit, ngamen aja duit, ari sorangan. Maksudna naon ieu? Tengah peuting kieu langsung kukulutus Ya kamu ka abi nyebutkeun teh kamu mah boros cenah. Nya heueuh. Moal poe teh segala dibeli we. Keluar meuli anu, ka dieu meuli anu. Abi mah mentingkeun heula jang dengan makan budak atau naon. Kamu ngarokok unggal poe kan? Tiap waktu ngarokok. Beak eta teh duit teh. Ari ka urang. Kamu mah boros kamu mah. Padahal abi ngarokok ngabaso 2 poe sakali. Nyeblak 2 poe sakali. Kamu mah unggal poe jeung babaturan kamu. Alabatan ti pengeluaran dapur lah. Alabatan naon? Sabenerna boros teh kamu eta teh lain pamajikan. Pamajikan mah niheulakeun kebutuhan budak atau naon. Makan ku urang kabeh. Tengah peuting era batur aya fokus mending geura peureum. Sok anger wae. Waktu. Dan waktu mata abi nyampaikeun ka kamu tong boros Geus tengah peuting mending sarekeun daripada kukulutus. Lain peureum. Nya meh kamu apal, kamu teh tong nyebutkeun boros-boros ka batur, nih boros teh sorangan sebenarnya kitu. Heeh geus ngapeureum hayo we tengah peuting. Amor diomongan teh kitu, tah salah kitu teh cengkeh.